Dina Fathul Muin juz 2 halaman 85. Pentingna urang bersih baju ya. Pentingna urang make baju teh nu bersih, ulah nu kucel, ulah nu kumel indek kucel. Aya bahasa kieu dina Fathul Muin juz 2 halaman 85. Kasauran Imam Syafi'i, man nadopa saubuhu qolahamuhu. Saha jalma anu bajuna bersih, maka ku Allah bakal diwari saeutik kabingungna. Oh nya, make baju bersihnya kajeun teu anyar, tapi bersih rapi. Ditilepan, sajabana lah rapi nu kumaha be rapi. Wa man tobari huhu zada akluhu. Saha jalma nu sok daek make seseungitan, maka akalna bakal bertambah dina harti jalan otakna. Sunatna kudu make seseungitan tah, wabil khusus pameget dari istri mah ari kaluar kan bisa jadi makruh. Komo lamun aya nama nepi ka timul fitnah mah kan teu meunang istri mah. Tamata keur pikeun pameget wabil khusus rek Jumatan ieu teh. Wabil khusus rek Jumatan sing rapih baju nupang alusna maka insya Allah dibere ku Allah kabingung nu saeutik. Bulu tuluy make seseungitan insya Allah akalna bakal dibere jejeg. Jejeg dah sehat. Tah ayeuna dina kalimah bahasa Arab eta sok aya bahasa aya hamu, aya gomu. Tingali dina i'anahna dina sarahna. Al farqu bainal hammi wal gomi. Perbedaan ayeuna antara hamun jeung gomun akur kabingung. Qala lahu kama qala lahul Hulaimi. Imam Hulaimi ngadawukeun annal hamma yansau anhu anaumu. Lamun teh mah bahasana hamun, hamun mah itu masih kene bisa ngawaris kana sare. Ku sare ge bisa cager. Jadi ari dibere kabingung bahasana hamun mah tapi masih kene bisa sare, boga kabingung tapi masih kene bisa sare, ta eta disebutna hamun. Tapi wal gomu yansau anhu adamuhu. Lamun urang boga kabingung tapi teu bisa sare, teu matak teu bisa sare, eta disebutna gomun disebutna. Galau gitu nya euy. Eta perbedaan. Salah sahijina ngawarisna make baju teh sing apik, sing bersih. Gitu, jeung make seseungitan. Moal aya hamun. Ngopi lah gitu tah. Hatur nuhun, sing barokah sadayana, sing leungit ka susah diganti ku Allah ku kasenang.